kadang-kadang aya nama eleh geuning ku anaknya karunya kapan maksud ge kitu aing aya anak bener jadi Allah teh jenengan anu pangakbarna nyakup kasakabeh jenenganana Allah asmana teh Allah percaya yakin ai kayakinan anjeun ti mana datangna apaan tina dat sifat asma apa ari asmana Allah ari sifatna Rahman Rahim ari datna laisa kamitslihi syai'un moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge ari apana teh kun payakun jadi jeung ngajararadi jadi Allah paratos ngajadikeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina seperti anjeun pangeusina keneh kuring kareungit-reungit jajadian anjeunna wungkul nu matak sadayana puji kagungan Allah alhamdulillah Gusti sadayana oge jajadianana dawuh hina mana kuring aya hak ngahina gitu sabab kuring mah jalurna hak dengan eta-etana naon ari hak anjeun hak kuring teh nafsuna hak manusia teh naon sidik tabligh amanah patonah teh ti ditu nama nai nafsu nama mutmainah rodiah mardiyah jeung kamilah ari hak Allah maha benar Allah dengan segala firman-Na anu teu bisa dirubah deui bener cek Allah ai bener cek Allah mah mutlak absolut dogmatis mau bisa dirubah tah mah dek bisa ngarubah kumaha leuletikan we alhamdulillah atawa a'udzubillahi minasyaitonir rajim bisa diganti ku a'udzubillahu minasyaiton teu bisa lain hak anjeun eta mah hak Allah ngan beda deui jeung manusia setiap aya hak manusia mah aya wajib ngamumulena wajib mulasyarana wajib migawena wajib taatna ebreh ayeuna mah kasaksi ku anjeun yen ieu teh sadayana ge jajadianana naon hinaeun keur kuring naon kaboga kuring utek tong walang tagaroh pati gogodongan kabeh tunggal makhlukna bagja manusia bangan ukur bisa nyen bebangkongan uucingan bener tuh sangka lanceuk kuring mutiara di jero nama nya mutiara tertimbun teh ieu kahalangan ku ikat ku leuheu baju ku leuheu bari urang kampung nya dibandingkeun di kota bari jeung hirup korupsi mah keuna naon mending jadi urang kampung sanajan udud daun kawung bari diharudung sarung tapi salilana ering ke rumah agung keprok atuh ya ai juga teh jelmaan lain eta ku hayang dikeprokan nya da baheula mah kitu zaman baheula mah dalang teh ger teh karek ieu oge cing hayang nyaho budak angon 7 naon tulis teh kaparaban patok 12 mundingna 7 patok 12 nya tambangna naon dijual mending 7 nu budak angon 12 tambangna pegat baheula aja bagja bodoh meger jadi baheula geura teh lain heula lajo hujan mulus
sidik geus bungklekan jadi anjeun, jadi kuring, jadi ucing, jadi reungit, jadi jukut. Ayeuna pertanyaan ti uing. Pertanyaan ti dieu tentang ketuhanan. Yen semua itu tunggal makhluknya. Ayeuna ti uing. Ai uing mah dek nanyakeun bab kemanusiaan. Naon lah? Uing mah mau apa yang nu ditanyakeun teh? Naon? Anjeun bisa ngomong komunikasi jeung uing? Makhluk anu bisa komunikasi jeung uing kieu nyarita kieu saha? Nya jelema manusia. Tah ari anjeun ngaku diri anjeun teh ucing, marmot atawa manusia? Nah anjeun teh alpukeut manusia atawa marmot? Kuring, manusia. Mana manusia teh? Heueuh ieu, apana eta mah dadana? Dadana ieu mah. Da geus dingaranan teh mah dada. Ieu irungnya, eta irung. Kabeh ge geus boga ngaran, ceulina, irungna, huntuna, letahna, panonna, buukna, biwirna, punukna, dadana, bujalna. Kena ieu mah terminal liwat we. Tuurna. Saha nu pangluhurna? Jadi asmaan ku kuring teh cepot. Kabeh. Di mana nerapna cepot? Acalukan ku mana da nyamperkeun kuring. Jadi kuring mah dek nanyakeun teh manusana mana? Ieu leungeunna, sukuna, tuurna. Di jero berarti apa di jero mah atina, jantungna, pejitna, wadukna. Ai manusana nu mana? Ieu nu leuwih berat mah. Euy. Balik. Mending balik. Frustasi teh. Putus asa teh moal aya kamajuan ta bangsa urang teh kitu. Putus asa dah. Dikorbankeun jiwa raga teh kana teknologi. Mopo memeh nanggung teh artina teh. Manya ayeuna gelar insinyur, gelar doktoranes, ngengelek map, kaunga pabrik, leuheung basa lamun ditarima, kumaha lamun aya aksara tiada lowongan, akhirnya kan nepak kepala. Nyeri hate pan. Kaituna naon? Narkoba. Teu matak loba insinyur nu nganggur, doktoranes anu ngeres. Nya coba bisa mukakeun lapangan kerja. Bagus itu. Mandiri namanya. Bawa skripsi namanya nguli. Itu. Mana manusia teh? Upami. Iya. Palai penak sareng manusia. Iya. Tingali cirina. Cirina manusia naon? Ciri manusia dina gawe. Dina gawe sapopoe naon? Anu make hakna naon ari hak manusia? Nyaeta nafsuna mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah. Ti dituna sidik tablek amanah patona nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh merek kanu daek nyaangan kanu poekeun nyaah kalingkunganana asasama habluminallah habluminanas eueuh kuciwana. Nah itu cirinya manusia. Ainun geus bukti dina gawe disebutna naon? Disebutna pri kemanusiaan. Pri kemanusiaan itu realisasi dari manusia. Da manusia mah gaib. Da ieu mah wujudna aya oge. Jadi cirina teh nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah luyu jeung perintah Allah nyaeta moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ngabdi lian ti keur ibadah. Lamun aya jelema syirik pidik jaya kaniaya iren panas teh numpak ngumpat simuat tapi eta manehna ngaku teh manusia berarti lain. Sabab dina ciri geus beda.
tenyaahan tededehan mah pas saya wae silih sengklekeun silih dedetkeun itulah manusia atau jurig nu matak ulah neangan jurig anu diasupkeun kana botol teangan mah jurig nu bungklekan we duit negara duit rakyat dilegleg eta jurig sebenarnya itu berarti wujudnya bungkul ulah wakang aku manusia aya kitu mah tong moro eta da dewek oge acan jauh kene karek diajar bab kemanusiaan nu mata kita itu harus punya target belajar ulah sombong mata pangeran dina surat Ar-Rahman nikmat kami nu mana nu rek dibarahongkeun ku mararane Uluh nuhun atuh penastikar sayang kau mampar ngadak-ngadak ilawang sawarga maniloka ngagebray ayat sahaya gilang gumilang lorecak ya sesekar ningwang Gusti lu waduh lorecak ya kayak hilang 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 menurut cahaya sesekar ningwang cahaya hilang hilang watak aji tanar-tanar watak aji wis kena bikin pinastik tersadar da gening kunci nama aya di salira Marara asing dola sugan aing dicaritakeun ku kiai ku ajengan sawarga teh bohong geuning kanyataan maha benar Allah dengan segala firman-Na tah kitu ulah keber yakin tapi kudu karena yakin segala rupa oge ulah cenah ulah eceuk nya ceuk aing oge da wala mangga ayeuna mah parantos molongpong jalan ka gedong salira parantos bamblas ti dieu mangga gara lebet we nawiskeun salira aya izin bi qudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi rahmatillah bi ilmillah sagala rupa ge kalayan anjeunna wungkul naon atuh keur urangna la haula wala quwata illa billahi aliyil azim geus kapange mah teh seda wala kahieuman bangkong kuring nuhun nya lain putus sangkana teh di dunyana teh sieun mah ngomongna ka mana karep tapi ai dina seuh-seuhanana mah geuning mangga ulah seueur saurah ayo kita lebet bukan main itu astra jinga dawala kirain aduh suudon begitu Kang saya sih nyangkanya kan dawala gareng orang balagadik deg cepot tapi kenapa bisa masuk ke surga nu mata kula suudon ge kitu ki adi batok bulu si madu anak Semar tersangka ceuingnya Kang wilujeng tiis ceuli herang
panon moal hayang balik deui aing ka dunya di dunya mah gerejeng lapar hanaang tunu syare geus syare teh nyaring deui geus nyaring keur deui tuluy hayang dahar ai geus dahar teh disingkeun doma kudu diparaban wah loba kahariwang aing mah ieu mah teu hayang teu mung curcor cai nu harerang teh di dieu nya euy nu mawi amanah teh ye ka urang dunya ye kuring mengpeung di sawarga nya eureunan kitu ngadu doma teh kade kitu aya nu geuleuheun nya aya nu caritakeun agama aya hulu batur diadu-adu karunya lain karunya teu beda ti patromak nyiniran banon poe jauh teh ti tanah kalangit adug-adugan oge patromak atuh da diseungeut ti beurang na moal caang atuh da aya panon poe nya heeh wilujeng ragrage lampuna ampun bala naon tak kitu euy nu mata akademi HPW ka urang dunya ulah ngebala lieur teuing tina ayat-ayat pangeran teh atuh apa sih ayat pangeran anu bukti naon bukti kan di mana aya runtah di buluan ulah ngebalieur sia teh atuh da nyilakakeun teh diantep mah sidik di bejaan ku agama oge kebersihan itu pangkalna kesehatan sebagian dari iman kunaon atuh bet ngebalieur da lain jang saha sararehat mah heueuh kaget adek mah iya da jiwa ragana atuh diwakafkeun kana teknologi kana kapangka butuh kana kasusah nah kabutuhan di akhirat henteu teu butuh geura poe ta ayat Allah teh eta di mana aya runtah dina kolomeran numpuk ulah diantep sanajan dina kolomeran batur geua turun urang teh laan calana teh da ibadah keneh sabagian tina iman pan eta proyek akhirat teh proyek dunya proyek akhirat tinggal kasadaranana unggul dari mah saling salahkeun saling gugat matak naon sararea atuh mun sapamadegan ku sararea omean babarengan ulah rek pakia-kia ta ieu akhirna tina pagirang-girang tampian teh kitu tah nya jadi we saling salahkeun eueuh istilah berdiri sama tinggi teh duduk sama rendah Siliwangi panti baheula silih asa silih asuh silih asuh teh heuh tuh eleh keneh ku urang Batam paguyuman pasunan di ditu Kang Dendi Kang Aji Sofian sauyunan bagja teuing hirup nya urang teh kudu reueus harus bangga mendidik bangsa kita supaya kembali nyata reformasi kembali ke semula kita bersatu kokohkan kesatuan dan persatuan bangsa di negara. Mari kita bangun negara ini, negara Indonesia yang tercinta ini. Ya, kari ngarawat, ku sarereanya ngarawat, ngaruat. Tuh, pan baheula mah aya nu ngaruat teh sararieun ning. Sararieun baheula mah. Tuh, nah ai ku Allah diancam ku neraka teh sieun, ai ku ngaruat dalang sararieun. Araraneh da tuh. Padahal ngaruat mah ai ngaruat mah pan filosofi ngaruat teh asa tina kecap kuat atawa ngarawat bisa nguatkeun rohani jeung jasmani nguatkeun pamadegan ulah kabawa ku sakaba-kaba nu mata ku kala diancamna rek dihakan ai kala teh pan waktu saha anu teu kahakan waktu tingali dina surat wal asri
demi wanci manusia bakal pinangi jeung rugi nu kumaha anu teu rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar teu kitu cilaka ku kalakuanana sabab pangeran oge ngabejaan yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanna ku kalakuanana bos cilaka bos salamet oge hidik wayang ngapal siapa hiburan jeung ngabejaan gitu nya media tersiun ku beja kitu nya alah alhamdulillah Gusti nu agung semak kapihatur akahesh musyrik sia tara-tara nah ulah ngadewa-dewa aing mah teu hayang disemah dipunjung disemah didama-dama ku sia biasa we biasa nah ka Allah ieu kabeh ti mimiti init nepi ka ayeuna mangrupakeun tanda-tanda keagungan anjeunna wungkul ka anjeunna hejikeun ulah ka aing euy musyrik ulah mangeran ka mama sia teh ulah mangeran ka itu ka dieu la ilaha illallah dawala euy ulah kana kayu kana batu eta ilmu naon ku seuneu nepi ka teuterak kalayan lain ilmu naon bi kudratillah teh bi iradatillah kalayan pitulung Allah kalayan ilmu Allah kudrat iradat anjeunna na Aisyah ai kitu jeung bari lagi pikir ku sia make lumpat sagalapan ieu teh di sawarga ai kitu mungkin henteu di sawarga seuneu panas kayak teu kaharti maksudna da seuneu mah di mana-mana ge panas dek di sawarga di mana-mana lain mungkin di sawarga seuneu panas logika we ieu mah kumaha maksudna kieu atuh ai sawarga teh jaminan keur saha jalma anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana gawena kumaha nya soleh mun awewe solihah jelema iman takwa ka Allah eta baris diabuskeun ka sawarga maniloka atawa ka sawarga bener ai jalma soleh jalma iman takwa tetap dilindungan ku Allah tetap bakal langgeng di rahmatan di pitulungan Allah tetap mungkin panas teu bakal tembus semua seuneu jeung pitulung Allah ai seuneu nu saha ayeuna mah kieu we lamun jelema saleh jelema iman takwa ka Allah di dunya we heulanan mungkin teu kaduru ku batur mode dipanasan ku batur tatangga kabuli mobil mungkin panas teu nya moal jelema saleh mah heuh da moal kaduru goblok atoh we nu aya jadi teu kaduru urang hate teh da teu panas hirupna sanajan dipanasan batur tatangga kabuli truk tatangga kabuli sawah kaduru henteu nu iman takwa henteu moal ngadoa we nu aya tatangga kabuli mobil atoh ya Allah nuhun tatangga abdi kabuli mobilkeun atuh abdi nu rek milu numpakna da geunah geureuh moal kaduru kate teh moal kenapa pikir alhamdulillah Gusti tatangga urang kabeli tanah kabeli sawah abdi Gusti nu rek dibuatna adik muni geuna ti silih harang panodola euy nya tadi dia balikeun jadi jelema anu salilana di neraka mah batur ngadu doma panas pajarkeun teh ngadu-ngadu hulu batur nya nya itu moal kaduru dewek moal kaduru moal kapanasan moal kabakar pek wae dek ngomong kumaha biarkan anjing menggonggong kapilah tetap berlalu itu anggap anjing nu ngagonggong dia
tak gitu. Cepot dawala Abdi yap maneh izin yang otipati jagat nata asup ka bale marcukondan sampurasun widadari nepi ka ngajeng-jereng kitu tah ieu buktina tina Malik Yaumidin. Naon raja di poe akhir teh dipapak dulu matak di dunia teh lain didudut nyawa teh dipapak dulu bejakeun ka urang dunya euy panayagan naon Kang si lain nu jadi ratu di poe akhir teh euy dipapak dulu nu matak dewek resep kadudong mah teh resep ngukutong mah teh domba anu bedegong mana dibedol ditajong ongko tapi lamun domba anu bager mah dibukakeun teh pantona jauh gejelig we kitu dipapak nya teu beda ti raja tuh di poe akhir jadi ma di dieu mad tabi'i artina perkara ma perkara li pikeun ki maneh jadi perkara pikeun maneh teh engke di poe akhir karasana boh hade boh goreng. Ya, ayo. Gabungan kamasan, kawasana, kadalan. Pangeran oge kagungan, terakhir pangalasan. Gawe manusia di dunia, diperhentah dan di dunia. Bener tangtu pahalana, salah mah memang siksana. Naon maksudna jelema para seha atuh geningnya geuning ieu teh bukti ayat-ayat Allah ngabejaan ti baheula tapi loba nu ngabalieur keneh kadang-kadang kiai ajengan teh di jarauhan di marusuhan di pikangewa deketan ilmu na cokot tanyakeun ulah make jeung aya hijab dina diri urang teh dumeh eta pigurueun urang teh golonganana anu partaina anu ulah ilmu mati saha bae ti urang mana bae kumpulkeun heug disaring nu goreng kieu balukarna nu hade kieu balukarna pakai anu ngayungan pesan pesan